Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana patepang di sareng Bapa Yan Warusuk dina pelajaran bahasa Sunda. Dina pertemuan ayeuna ya, urang ngalajengkeun deui materi anu sateuacan atos dibahas nya ngeunaan paguneman. Dina pertemuan kadua ieu masih tetep urang ngalajengkeun materina ngeunaan paguneman. Mung sateuacan dikawitan, mangga kanggo pengabsenan tong hilap nuliskeun di kolom komentar channel YouTube Bapak ya, ku cara formatna nyaeta nuliskeun nami lengkap sareng kelas. Sakali deui kanggo pengabsenan pelajaran bahasa Sunda, mangga hidep nuliskeun di kolom komentar nami lengkap sareng kelasna kelas naon. Itu panginten nya. Oke, mangga anu teu acan disiapkeun buku paketna, disiapkeun heula sareng buku catetana. Jantan upami naon wae anu memang kedah dicatat, mangga dicatat atanapi di garis bawahi wae ditandaan dina buku paketna. Nah, oke. Minggu kamari orang tos ngabahas ngeunaan paguneman ya. Jadi paguneman teh nyata ngobrol silih tempas. Artina memang dina paguneman aya interaksi dua arah antara dua orang atawa leuwih. Mung secara keseluruhan hartos dina paguneman teh nyata ngobrol silih tempas. Nah, ayeuna ku Bapa bakal ngalajengkeun deui nya materi ngeunaan paguneman. Mangga hidep sadayana tiasa dibuka halaman 4 dina buku paketna masing-masing ya, ngeunaan hal-hal anu kedah diperhatikeun dina paguneman atawa hal-hal naon wae sih anu kudu diperhatikeun upami urang nuju ngobrol, khususna pas urang keur ngobrol jeung anu leuwih kolot ti urang. Contoh misalnya teh guru atanapi orang tua urang ya, mamah urang atawa ayah urang. Nah, gitu ya. Sok, mangga dibuka buku halaman 4 ya dina buku paket. Oke. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina paguneman atawa hal-hal anu kudu diperhatikeun pas urang ngobrol ya, aya 3 poin. Kahiji nyaeta daria, anu kadua nyaeta paham, anu katilu nyaeta aktif. Nah, ku bakal dijelaskeun poin per poin. Anu kahiji nyaeta daria. Maksudna daria di dieu teh nyaeta serius. Nah, upami urang keur ngobrol nya, pastikeun urang kudu serius. Komo upami ngobrolna teh ngobrol sareng anu leuwih kolot tibatan urang. Contoh jeung guru urang atawa jeung kolot urang nyalira. Nah, nyaeta urang kudu serius ya. Artina serius di dieu teh nyaeta di dia dijelaskeun na buku paket, urang kudu daria lamun ngaregepkeun hiji hal teu meunang caliwera. Nah, artina caliwera di dieu teh nyaeta bercanda. Nah, kabayang ayeuna misalnya urang keur ngobrol jeung guru ya, dina ngobrol teh bari jeung heureuy, kira-kira pantes atau henteu? Teu pantes kan? Nah, jadi memang upami urang keur ngobrol sareng guru, usahakeun urang kudu daria atawa serius. Pak kumaha upami ngobrolna sareng rerencangan? Mangga upami jeung rerencangan mah dina ngobrolna teh bari caliweura ge teu sawios ya. Mung memang aya sababaraha momen di mana memang pas ngobrol jeung rerencangan ge urang kedah daria ya. Teu tiasa urang unggal ngobrol teh jeung rerencangan misalnya gitu nya, ngan heureuy we ngan caliweura we, nah teu tiasa kitu ya. Jadi poin nu kahiji lamun urang ngobrol khususna jeung anu leuwih kolot ti urang kudu daria. Poin anu kadua nyaeta paham. Nah, maksudna paham di dieu teh nyaeta paham kana harti kecap anu keur diobrolkeun. Boh dina makna secara leksikal atanapi secara gramatikal. Nah, maksudna naon paham? Ya jelas ya. Upami urang keur ngobrol, urang kedah paham naon anu keur diobrolkeun ya. Contoh misalnya, Bapak keur ngobrolkeun masalah buku paket. Nah, berarti hidup oge kudu paham yen obrolan ieu teh ngabahas ngeunaan buku paket. Nah, adapun leksikal jeung gramatikal teh naon Pak? Abdi teu ngartos. Nangkin di akhir ku Bapak dijelaskeun naon leksikal jeung naon gramatikal. Nah, intina dina poin kadua, urang kudu paham kana naon-naon anu keur diobrolkeun. Oke. Anu katilu nyaeta di dieu disebutkeun aktif ya. Maksudna aktif di dieu teh nyaeta lain urang pas ngobrol kudu bari lulumpatan kade ya, tapi aktif di dieu teh nyaeta kudu aya interaksi dua arah atawa leuwih pas urang keur ngobrol. Contoh, si A teh nanya kabar ka si B, otomatis si B teh kudu ngajawab kumaha kabarna.
entong misalnya si A teh naroskeun kabar ka si B teh ngan cicing we. Nah eta berarti teu aktif. Tapi lamun aktifnya eta pas aya nu naros misalnya ka urang, kumaha kabarna? Langsung ku urang dijawab, alhamdulillah sae. Langsung dibalas deui, hidup kumaha kabarna? Alhamdulillah sae. Nah jadi aktif teh nyata aya proses interaksi dua arah ya, interaksi dua arah atau leuwih. Nah eta panginten hal-hal anu kudu diperhatikeun upami urang keur ngobrol atawa hal-hal anu kudu diperhatikeun dina paguneman. Nah oke, nu salajengna nyaeta tadi Bapak bade ngajelaskeun sababaraha kecap anu aya kaitana sareng materi anu ayeuna. Di antarana nyaeta anu kahiji aya caliweura. Tadi caliweura ku Bapak tos disebutkeun nyaeta bercanda bahasa Indonesiana atawa bahasa Sundana selain caliweura naon heureuy ya, heureuy. Terus aya deui museurkeun. Nah ya, masih dina poin tadi aya kecap museurkeun. Museurkeun teh naon hartina? Hartina teh fokus ya, fokus ya. Terus aya deui paniten. Nah ya, paniten teh nyaeta hartina pikiran. Terus aya deui daria. Nah tadinya poin nu kahiji nyaeta daria teh naon? Serius ya, serius. Aya deui leksikal. Nah nu tadinya poin kadua dina hal-hal nu kudu diperhatikeun dina ngobrol aya kecap leksikal. Jadi nu disebut leksikal teh nyaeta lambang atawa hal-hal anu aya kaitanna jeung objek. Contoh tadi misalnya Bapak keur ngobrolkeun masalah misalnya pulpen ya, berarti hidup kudu apal yen ieu teh namina pulpen. Nah eta makna leksikal. Nah adapun aya makna gramatikal. Nah gramatikal teh artina naon? Makna kata-kata. Artina obrolan anu ngagunakeun kekecapan atawa kalimatnya ngobrol pada umumna ya, tanpa aya barang, tanpa aya nanaon, ngobrol we biasa. Nah eta lebetna kana makna gramatikal. Nah terus terakhir aya kecap uteuk. Nah Bapak dimasukkeun di dieu kecap uteuk. Naon uteuk teh sih? Uteuk teh nyaeta otak. Nah kitu panginten ya kanggo pembahasan dina dinten ayeuna. Satu acan ditutup, mangga sadayana dibuka heula buku paketna nya halaman 2. Nah Bapak pas kemari kan bade ngajelaskeun sakedik nya ngeunaan wacana paguneman nu aya dina halaman 2. Nah jadi secara umum ya, secara keseluruhan wacana paguneman anu dina halaman 2 teh nyaeta nyaritakeun hiji siswa ya anu papendak sareng guruna ya, papendak sareng guruna. Teras si eta guru teh henteu tiasa ngajak ngobrol margi aya sababaraha non urusan. Nah eta secara keseluruhan ya. Jadi obrolan ieu teh nyata tempatna teh di sakola jelas berarti ya, papendak sareng guru jeung sajabana di sakola. Nah kanggo leuwih jelasna mangga ku hidup sakali dibaca, pahami naon eusina. Teras mangga dibuka halaman 3 ya, halaman 3. Di dia aya poin ka-3 mahaman eusi paguneman. Nah di dia aya 4 soal ya, 4 soal latihan. Mangga ku hidup eusian ya, di eusian sumberna nyaeta aya dina halaman 2 ngeunaan wacana paguneman. Nah ditulis dina buku catatan, terus buku catatan eta teras dipotokeun jeung kirimkeun di grup classroomna masing-masing. Nah ya eta kanggo materi minggu payuna. Jadi minggu payun ngan saukur latihan halaman 3 poin ka-3 mahaman eusi paguneman nya. Paguneman anu mana Pak? Paguneman nyaeta anu aya dina halaman 2. Sakitu penginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kelepatan. Kanggo pengabsenan sakali deui Bapak aya mutan nyaeta dina kolom komentar channel Bapak ditulis nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.